napon masalah buruh engke tergantung kesepakatan. Ari ti payun mah maparobati mah digawean ku manehna, si A jeung si B teh eta nu ngagaweanana. Ari ayeuna mah nu ngagaweanana batur. Si A jeung si B boga sawah di dinya babarengan digawean ku si C. Tah jadi ti si A ka si B naon si A si B ngobrol ka si C teh, si A ngobrol ka si C kudu apaleun si B ngobrol ka si C kudu apaleun si A. Jadi intina mah kudu pada apal ulah ngobrol sebelah pihak. Titik. Salajengna wa aqdun nikahi, ari nikah teh akadnya akur we jeung jual beli. Ngan ari jual beli mah identik meuli ngajual teh barang. Ari akad nikah mah mun dikasarkeun mah henteu we merenya disebut ngajual anak. Ngan pedah sami eta oge akadnya. Namina teh tadina nikah mah yahtaju ila mazidih tiatin wa tasabutin, seueur rada seueur katangtosanana teh diantawisna tafaar kanun nikahi khomsatun. Rukun nikah teh seueur aya 5, ngan kadang urang mah can cukup 5 ge sok hayang nambahan nya. Wang sebutan hiji rukun nikah teh segat aya bahasa, wa zaujatun nu kadua kudu aya calon panganten awewe, wa zaujun calon panganten lalaki, wa waliyun kaopatna wali, wa syahidani jeung kalimana 2 saksi. Berarti lalaki na awewe na bahasa anggaplah ijab qabulnya bahasa teh tuluy wali tuluy saksi beres ieu nu 5 nya. Ngan pedah urang mah tara cukup ku 5 sok hayang ditambahan nu kagenepna naon hajat. Jeung nu sejenna lamun teh kitu teh asah henteu kawin nya. Bahkan mahal keneh leleuwihna daripada rukun anu 5. Tos eta mah nya sanes teu terang sararea gengan nya kitulah eta mah. Aya walaranana dina manah masing-masing. Pasigatu naon atuh ari segat-segat teh hiya ijabun minal waliyyi wa qabulun minaz zawaji. Ijab nyanggakeun ti wali, qabul narima ti calon salaki. Terus biasa ieu ge nya abdi nikahkeun atawa kaula nikahkeun ka anak teges kaula anu ngaranna Anu, kalawan ngangemas kawin 10 gram emas dibayar kontan ceuk wali. Atuh cek salakina cek nu narimana tarima abdi nikah kanyi Anu binti Bapak Anu, kalawan ngangemas kawin 10 gram emas dibayar kontan. Sah cek saksi teh kitu wungkulnya nya teuing mah hese tarima abdi nikah cukup sakitu oge ngan teu galib jeung bakal can bener tah bakal kitu. Sababna naon urang-urang mah ningalina kana kagaliban duka enggeus duka encan ngaji masalah nikah kawin anu bener teh itu anu asal jadi teh di urang mah lamun enggeus kitu anu encan ge kudu kitu. Tarima abdi nikah kanyi Anu binti Bapak Anu, putra teges bapak kangge abdi, kalawan ngangge mas kawin 10 gram emas dibayar kontan. Kudu kitu nya. Sehingga lamun teh kitu teh tata kaliwat gitu. Tapi teu kudu dipaseakeun, nu penting mah beres aman nya. Pasea mah lamun nya mah rek dikaji
aya waktuna ulah keur naon ulah keur acara pasea masalah jadi masing teu make eta ge teu jadi tak ulah pasea keur kitu engke we nu penting mah eta pertikahan hukumna sah ya. Wa yustaratu fi zaujati salah satu surutin disyaratkeun panganten awewe nate aya 3 syarat di panganten awewe teh aya syaratannya. Hiji al-hilu kudu halal nurek dikawinkeun teh statusna kudu halal dikawinkeun. Aya kitu nu haram dikawinkeun, aya lamun awewe nurek dikawinkeunana masih keneh boga salaki atawa geus cerengan masih keneh di jero iddah. Eta mah haram dikawinkeunana ge. Mantap sok ditanya oge nih. Neng nikah nu kasabaraha kalina? Nemean. Tah sok kitu eta teh keur naon? Naon lain heureuy-heureuy teuing ditanya tehnya. Tapi keur mastikeun da ari naon mah naon ngaranna teh anu ngawinkeun teh di dieu amil naib tah pertanggungjawabanana ageng nu kahiji kudu nu dikawinkeun teh bener-bener halal ca naon teu aya pakuat pakait kaditu kadieu wa ta'yinu nu kadua nu dikawinkeun teh tangtu berarti ieu gambaran wali nate boga anak awewe nate 2 atawa leuwih teu dihadirkeun bapa nikahkeun atawa kaula nikahkeun ka putri teges kaula teu disebut arana teh sedengkeun anakna aya sabaraha aya 2 atawa aya 3 tah eta oge sami teu jadi sabab teu tangtu nu mana nu rek dikawinkeun teh mantak keur nangtukeunana wali nalika keur ijab teh sok disebut ngaranna bapak nikahkeun di dieu teh sok naon nikahkeun teh sok bapak sok kaula sok abdi bapak nikahkeun atawa kaula nikahkeun ka putri teges kaula anu namina neng anu disebutkeun jeung ngaran-ngaranna kadang makan bapana poho deui kana ngaran budak teh saha tak kudu disebutkeun supaya naon eta teh supaya tangtu bahkan wal khuluwu min nikahin wa iddatin tadi dieu mah didamal nomor katilu eta istri nu rek dikawinkeun teh kosong tina boga salaki jeung kosong tina iddah lamun teh ama pernah kawin